Jaka sembung mawara gaji, lulumpatan di jalan raya, urang nyambung pengajian kamari, mudah-mudahan aya manfaatna. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Siap ngaji, John siap? Siap. Siti siap ngaji? Siap. Merungkan Siti pakai ngaji mah ibadah. Ulama parantos maparinan ciri sing saha-saha jalma anu hirupna bakal bagya di alam akhirat, dientengan ku ciri pidawuh ulama nu kamari, cek ulama jahidan fid dunya warogiban fil akhirah. Nu kaduana ulama parantos ngadawuh sing saha-saha jalma nu dikeresakeun ku Allah taala bakal disalametkeun di alam akhiratna. Eta si jalma dientengan ku pidawuh ulama, dicirian ku pidawuh ulama semasa hirup di alam dunyana, keur waktu hirup di alam dunyana Siti dengekeun cecengiran. Keur waktu hirup di alam dunyana eta si jalma dikeresakeun ku Nu Maha Kawasa ngalangkungan pidawuh ulama. Kumaha pidawuh ulama? Wa antakuna himatuhu fil ibadati wa tilawatil Qur'an. Ulama ngentengan lamun sakiji jalma rek dibagyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, rek disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala di alam akhiratna. Keur waktu hirup di alam dunyana teh eta si jalma sejak bukti eta jalma dina sagala rupana bernilaikan ibadah. Niat daharna eta jalma sejak keur ibadah ka Allah taala. Niat teutna eta si jalma niat teut keur ibadah ka Allah taala. Raku pakaiana eta si jalma keur ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sagala rupana bisa mawa diri pribadina, boro-boro mawa batur anu tujuana keur ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamana urang boga panon ditingalikeun kana perkara nu dipikaridho ku Allah, dikertegeun ku Nu Maha Kawasa. Misalna eta si panon rek ditepokeun kana perkara goreng buru-buru sensor ku urang tingalikeun kana perkara nu hade ibadah. Boga ceuli didengekeun kana perkara nu dipikaridho ku Allah, dikertegeun ku nafsu rek migawe goreng eta ceuli buru-buru sensor ku urang, dengekeun kana perkara anu hade eta ge ibadah. Boga dua leungeun titipan ti Nu Maha Kawasa, tepatkeun atawa cabakeun atawa gerakeun kana perkara anu hade, dikertegeun ku nafsu rek migawe goreng buru-buru sensor pengkolkeun kana perkara anu hade eta ge ibadah. Boga dua suku dilengkahkeun kana perkara anu hade, dikertegeun ku nafsu rek digawe dilengkahkeun kana perkara anu goreng buru-buru sensor lengkahkeun kana perkara anu hade eta ge ibadah. Matak Siti boga suku teh lengkahkeun kana tempat-tempat pengajian milari ilmu supaya bernilaikan ibadah. Dina Islam teh apan bapak ibu seueur rupa-rupa masalah ibadah, terutama boro-boro masalah kituna heueuy di Islam mah ibadah, beuteung mules dihitutkeun ibadah hitutan lagi di Islam rupa-rupa tentang masalah ibadah. Tah lamun sejalma hirupna di alam dunia bakal disalametkeun ku Nu Maha Kawasa, di akhiratna bakal menang karidhoan Allah, dicirian ku pidawuh ulama, dikersakkeun ku Allah Subhanahu wa taala keur hirup di alam dunya nanate dina sagala rupa pagawean timimiti dedeleuan tepi ka lengka suku diniatan keur ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tepi ka geuningnya
cek hiji nadoman cek hiji syair seperti kieu. Jagalah diri jangan engkau nodai, jagalah Siti jangan engkau kawin lari. Dengekeun Siti lain nyengir. Tadi si Siti moal rungkat, Siti moal pake ngadekeun ngaji. Kampurannya kanu ngaran Siti namina ditamut. Mudah-mudahan ya barokah. Lamun ngaran Siti narana sing buru-buru menang jodoh. Lamun ngaran Siti na parawan sing abdi amin. Amin. Itu hadirin sadayana. Bisa gigireun ku Allah dikersakeun kana bab peribadahan. Da ibadah teh panur parupa kaituna teh rajin watilawatil Quran. Eta si jalma lamun seuk dikersakeun ku Allah bakal salamet di akhiratna. Keur hirup di alam duniana teh teu micenan waktu teu pararubuh. Dipake sawaktu-waktuna teh lamun keur salse lamun geus ibadah anu sejena pake muka kitab suci Al-Qur'an. Osok Siti maca Quran osok. Mang Ojon osok maca Quran? Esok. Alhamdulillah. Sakitu ge alhamdulillah. Peperining panurang teh ngenteng ka para ulama, ngenteng ka para kiai, ngenteng ka para wali Allah moal kuat sok sanajan eta pincontoheun urang. Para wali Allah mah para kiai, para ajengan, para ulama kana ngaos Quran teh aya anu tamat 3 dinten, aya anu tamat saminggu, aya anu tamat sabulan. Urang mah satahun sakali pari kapaksa kitu ge bulan puasa sarerea. Laras. Mohon urang mah sakuduna nama mending kene saeutik tapi mudawamah. Contoh dur duhur buru-buru orang teh kacai laksanakeun salat sunat qobliyahna, laksanakeun salat farduna. Terus badiahna buka ku urang Quran teh. Kalbung ngaji heula sapada wiridan teh kembae saayat oge. Contona Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tutupkeun dur asar deui duduk salat qobliyahna terus farduna wiridan heula buka deui Quran teruskeun ayat nu tadi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Geuna panirup saperti kitu. Tiis kana hate, tenang kana pikiran. Teu barongseakan ka itu ka dieu insya Allah. Osok maca Quran osok. Osok Mang Ojo maca Quran. Alhamdulillah teh osokna bibir hungkul ieu teh. Teh osoknya angkeun eta mah urusan manehna kebae dah. Cinta ka Allah. Cinta. Osok maca Quran. Jarang. Cinta ka Nabi. Cinta. Siap lamun sholawatan siap? Siap. Sarangnya kerutan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dupi doa nu kahiji usus kanggo para santri masing rajin diajar ngaji. Mudah-mudahan jadi kiai. Amin sadayana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dupi doa nu kadua khusus kanggo para bapak sing sering bulan maduna supados rayap turunanana. Amin. Salatullah salamullah
ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah dupi doa nukatilu khusus kanggo para ibu tong sering teing cemburu bilih Allah mika bandu salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah dupi doa nuka opat khusus kanggo para aparat tembihan lampah basilat mudah-mudahan kenging rahmat amin salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah dupi doa nu salajengna khusus kanggo nu ngaosna mudah-mudahan dina hirupna aya dina ridha Allah Ta'ala amin undur-undur malalundur cika-cika bercahaya sakitu nu kapiatur mudah-mudahan tiasa berjumpa dalam episode yang ketiga membicarakan masalah ciri jalma nu bakal bahagia dunia na sinareng akhiratna.